dina waktu keur dihuapkeun nana. Nu ku urang diriweuhkeun teh hirupna atawa kahirupanana. Kahirupanana. Ingin hidup anu sesuai dengan kehidupan orang-orang senang. Padahal hirup nama sarua. Nu beunghar hirup, nu miskin hirup. Pejabat hirup, rakyat hirup. Nu pinter hirup, nu bodoh hirup. Ngan moal disebut bodoh lamun eueuh nu pinter, moal disebut pinter lamun eueuh nu bodoh. Ngan lamun ayeuna nu pinter disebutkeun pinter teh kudu rasa beruntung da kusabab anu bodoh. Mentakan kapinteranana lain jang nipu anu bodoh. Justru ngabaturan anu bodoh nu pinter teh. Yuk barengan supaya palin. Terus ayeuna nu beunghar kudu sing nganuhunkeun ka nu miskin. Nu bararoga sing inget bahwa ayeuna ieu kitu kieu teh biasana nu miskin nu ti heula. Nu beunghar teh maot, nu capek ti heula, nu nyokot pacul ti heula nu miskin. Jadi tak kudu nganuhunkeun sabenerna nu beunghar teh. Jadi diayomi, dibere. Lain ayeuna dihina, si majelma balangsak naon segala macam gitu. Jadi nu miskin teh dihina. Kumaha lamun ke nu miskin kalah dendam. Begitu anu nu beunghar maot, nu malariskin kusabab dihina dendam. Geus wes ya. Mandi sorangan, di baju ku sorangan, indit ka makam ku sorangan, ngagali ku sorangan. Jadi nu baralenghar cenah ngamandian mayit sorangan. Nah, kan nu baralenghar teh. Dan nu baralenghar eueuh nu nyambak-jambak acan. Sok nu baralenghar mah nararonton we. Nu begitu pertama ayeuna riweuh jelema anu miskin. Nyokot pacul, nyokot ayeuna segala rupa ngagali nu miskin. Jadi tentang ngahina-hina teh ka jelema nu miskin teh di mana jelema nu miskin ayeuna dendam kana beunghar riweuh keneh. Geus begitu ayeuna mandi sorangan. Nya ngagali ku sorangan, indit meunang di boyhan aclok-aclokan sorangan cenah kitu rene. Aya pocong. Pocongna boga mobil. Ku gagah cenah, pan eta eueuh nu nganterkeun cenah. Jadi pocongna indit sorangan mau mobil sorangan cong rek ka mana? Rek ka kuburan, rek naon? Arek dikubur ada moal mungkin atuh. Enggak. Dianterkeun. Nu kita mikir di pocong nanti amalnya di amal. Ayeuna musimna ieu para pejabat, para non elit politik keur meujeuh-meujeuhna butuh karakyat. Ayeuna disebutkan para pejabat, para penguasa teh kusabab aya rakyatna. Ulah nepi ka ngabohong, ngadolim, narasula ayeuna ngadoreksakeun ka rakyat. Lamun rakyatna geus datang rasa dendam moal dipilih deui. Engkena jeung sajabat-sajabatna da beuneunan jadi penguasa, jadi pejabat teh da tadina atas leungeun-leungeunna rakyat kan. Lamun rakyat kabeh nu milih jarara di moal. Mimiti datang ka rakyat teh. Sehingga geus jadi mah ayeuna sok pararo. Komo ayeuna kaajengan mah. Nya datangna teh doana bahkan miluan maca ayat kursi. Da kusabab hayang meunang kursi. Geus meunang kursina poho kana ayatna. Urang mah jadi gambaran bahwa keur ngaji huruf-huruf bahwa butuh urang teh di pika cinta ku Gusti Allah teh ulah ninggalkeun kana salatna. Berarti jadi boga media alat komunikasina. Terus teu cukup boga alat komunikasina. Kudu di cas. Di casna ku ngaji kuota nang meuli atuh ku harta ku jalan sedekah zakat infak jeung sajabana.
supaya ayeuna meureunnan man aroda ayak dia hajatahu fal yuqaddim hadiah taha. Taku sabab hadiah sedekah geuningan